Dokter R. Nonnya si Kunyang nelpon. Non si Kunyang. Nelponan aing bae. Biasa aja, aing keur ngalas supa. Ngalas supa bae. Emang ngeunah? Ngeunah lah, ngeunah. Bol, buburitan hayu. Buburitan kemana sih ya? Don jelema bae. Engke geburit sorangan ja. Tugas negara yo. Engke aing dicikaran kumaha aing lamun tong ngalaan supana. Bol, hayu jing. Kayak mana ajak si Iyo. Soalnya aya nu neuk diomongkeun. Kayak mata saya teh dibalikan seblak ge. Tenang. Oke? Pokoknya sia janji kebelikan aing seblak mentes taraweh. Assalamualaikum. Salam. Rah. Naon siapit? Aing keur ngejo. Ngomongkeun ku aing tentang si Mocin, ajak buburitan hayu. Ajakan ka si Mocin, ulah ngudag-gudag aing bae gitu. Dan amat sia, atuh ngobrol bae heula, sugan bae nyambung. Ajakan ka si Mocin, aing mah hayang cowona nu romantis. Ieu dong Judika, gitarna doang. Aing resep lamun cowok main gitar. Bisa henteu manehna? Oke, ku yang dibejakeun ke manehna. Saing mah manehna pemain musik ge. Main musik kosida bagian kekeceres. Piraku aing deg di nyanyian Magadir. Kan banget dong katimpring. Mun lain orang kaya mah mal dilayan ku aing ge. Kasih Mocin, lamun hayang ngabuburit jeung aing, siapkeun satu lagu pake gitar. Si hayang lagu naon? Hits Corona. Halo Nyang, info baik yo. Urang jadi beburitan, tapi si kudu bisa mawakeun lagu jeung si Iro. Sianya kudu bisa main gitarnya. Ya. Budak capek amat. Si Iyo geus masak encannya kira-kira jam sakieu. Geura bae lamun can masak, dihajar ku aing, moal teu dihajar. Ya. 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 Ya mak, kudung. Ya mak, tadi ngahadekeun tiung heula. Masakeun poe ieu? Biasa mah nu kamari teh ngasakeun iwung, ngasakeun daun dangder, ngasakeun kacang panjang. Kabeh eta. Ma, pokokna mah beres. Dahar kah? Hiji mah nuncen dimasak, Naon? beas nuncen disangu. Tarapek. Ai kejo can asak, ai lauk geus asak, kumaha nyatuna? Tuh nyaho beas nagetin di mana meureun? Kan gue geus dibejaan, biasa teu dina kulkas. Atuh salah saha nenden dina kulkas, kosna mah anu trijal meureun. Anak teu bisa diabenkeun, kurang kumaha aing geus setengah poe cicing di kebon. Nyar simeut, nyar sagala, piraku maneh teu bisa nyangu-nyangu acan. Sabar, Mak. Sudah kok, sudah tersedia. Spesial jeung emak.
Kieu mun kieu mama resep, nya geulis, nya menor, nya cantik atau anak cemenor teh. Maka kebon ulah menor-menor, isin kami. Mama menor geti lahir, moal bae disebut cemenor. Atuh mah kakebon mah ulah menor-menor. Sajingan undek naksir. Cangcorang. Cangcorang. Ndak cangcorang ta, ndak gabeng ta, ndak simut. Bapak sih agak ngintil bae di urang aing. Macak emak belah. Aja nu ka mana eta geus geulis anak emak? Nenek baburitannya. Paburitan menang, tapi ulah jeung si mocin kunyang. Aing mah teresep ta ka keluargana, najan sugih najan loba pakaian ge. Moal mak. Tah, kulugkeun heula daun gedang. Apa yang baturan daun dangdeut kesukaan Bapak Sia. Menang baburitan, tapi balik nang ke ulah poho, embe sia tuh bawa di kebon. Katinggaleun ku aing tadi. Hayo. Makan, belit. Hayo, belit. Belit. Oh, modar, kita modar. Modar. Hi, eta si mocin pakai payung segala, ndak ngedet apa ndak nguburkeun mait. Jadi ojek payung online meureun. Urangnya tadi di ditu hujan. Pangrasa lembur anjing lembur sia sarua ge. Lain hujan meureun, manehna maka banjur cai steam Mang Ujang. Yo, maafnya. Ya aing di dieu. Mangkana buka ta kacamatana. Makanya buka tak kacamatana. Roh, kamu tahu nggak? Sore ini kamu cantik banget. Kayak cara bulan. Cara bulan apa rembulan? Masa aing dong cara? Maksudnya itu rembulan. Kamu tahu nggak kenapa kalau siang itu rembulan tidak terang? Enggak. Emang kenapa? Karena sinarnya ada di wajah kamu. Kamu tahu nggak bedanya aku sama kamu? Enggak, emang apa? Kalau aku seperti batu permata. Kalau kamu seperti batu nisan. Woi, terus aing Didi jadi obat nyamuk. Mending aing lanjutkeun main cacing. Emang dek naon cin mawa gitar segala? Ya mewujudkan kahayang iyoh lah. Bisa. Mulai ditanya yo, hayang lagu naon? Lagu romantis lah. Naon? Bisa kubur. Cet selawatan. Nama meren dek sholat subuh. Sekalian be marhabaan. Naon ge lagu romantis? Mana gue tahu. Oke, tapi dari Roma Iram. Hah. Ngegebos amat eta ababna, nancep dina liang irung. Benerna bisa toh sih karena kunci gitar. Jangankan kunci gitar, kunci 12 aja bisa. Kalian be kunci Inggris, jeung muka busi motor. Malam ini malam terakhir bagi kita. Tuh kan bisa. Cuma kolot aing ge bisa kitu mah. Lamun mocin hayang jadi kabogoh iroh, bisakeun heula gitarna. Jeung gedekeun ototna. Mun kamu mau sama aku, berarti kamu siap membantu abahku. Unjal gabah 10 karung di kulon nepi ka imah. Kuduun, harusun. Jadi laki-laki yang seterong. Roh, kamu tahu nggak arah mata angin selain timur, barat, dan selatan? Utara kan? Iya, ada hati yang harus kuutarakan. Sebenarnya aku itu... Udah, jangan pacaran dulu, masih kecil. Aku mau fokus sama ngangon B.